Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sahabat channel di mana we ayana tepang di sareng abdi sapara kanca di channel itu sahabat channel. Hapunten oge tos 2 minggon, kilang raku 2 minggon video untuk ayah gede pangintanya. Jadi telat karena vlog. Kami beralamin abdi sareng Kang Ahmad menuju Nyaose sareng terus sadayana menuju araya sadayana teu ngerti damelan mungkin gitunya kan nya. Ya kalau resan itu aya Tamu undangan waktu bari jeung sabeuna aya tamu undangan. Tah gitu mohon. Anu merapat ke bumi abdi nya. Abdi mau ngawai terasannya. Abdi sahabat channel ngondang tamu ulama nyaeta Kang Ohang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari sareng abdi Kang Ohang di Banjar Knik, Kampung Ciladap. Aya undangan dia di Pak Akang Ahmad. Kela. Kang Ahmad, kumaha damang ya? Alhamdulillah Kang Ohang. Kumaha damang? Di mana wae eta teh Kang Ohang kasa kami teka tinggal gitu di lemur teh teh. Mohon kamari teh abdi teh lah biasa we kayaknya ai pas ieu mah nya rumah tangga abdi teh ngaliar rezeki we anu di Gunung Kelut dirinya. Oh, tapi sararehat keluarganya. Alhamdulillah Kang sararehat keluarga mah. Ya panginten syukurlah gitu orang tahu silaturahmi biasanya sareng Kang Ohang kami ABG terpenak gitu. Yang panginten orang aya acara tanya jawab lah orang sararehat ngebahas tentang masalah arti sahabat teh kumaha gitu Kang Ohang gitu. Ya oke keur gambaran lah orang bararea gitu nu nyaksen dina video ieu gitu artina persahabatan teh kumaha. Kayak menurut Kang Ohang kumaha, menurut Abdi kumaha, menurut Kang Ginan kumaha gitu. Nah kumaha Kang Ginan pada di kawitan ti ayeuna wae urang ngabahas tentang arti sahabat teh. Laras. Teh nying mah atuh. Ayeuna. Pangariung pun ayeuna. Sareng atuh meunang. Mumpung ieu waktu aya gitu. Kumaha kan Kang Ohang aya kasibukan di Gunung Kelut. Di entertainment. Oh, di entertainment. Pan Gunung Kelut teh leuweung. Apaan abdi dari itu kan kawasan ternak berbuyur itu. Esa asal apa weekend lah kirang ieu. Aduh, ieu kalepatan biasa we aya. Kebiasaan di Gunung Kelut bener. Oh, Gunung Kelut pati Bali we kan. Mau di kolor lima di Bali sarungnya. Insya pada di kawitan tukang Ginan. Ayeuna kieu we Kang Hang ya. Mohon. Si panos teh la meeting wartosna bersama kemarin sieun Abi Nyawaga di jalan pada bisa Gunung Kelut. Kebetulan mah sir Bandung meong. Kumaha ta Kang Ginan? Ayeuna teh abi bade naros ka Kang Ohang. Naon sih arti dari teman atau persahabatan teh? Menurut Kang Ohang. Menurut Kang Ohang eta mah. Ya mah, punten Kang. Ya Kang, saudara secara pribadi abi nya tentang artinya sahabat teh kumaha gitu. Ayeuna urang kudu saling dina aya kasalahan saling hampura. Kedua urang teh kudu saling silih asuh silih asah lah jeung rekan-rekan mah ibaratna mah jeung sabulung sagala gitu nya. Sabulung sagala ayeuna kudu ayeuna urang aya nyakeun ningali babaturan aya anu kita kenang lah urang teh kudu saling mengerti lah gitu. Saling asuh silih asah silih jungjungkeun aya jeung babaturan mah ulah nepikeun ka silih lalepkeun ampura silih lalepkeun cai. Ieu mah atas lah pasti ku balarea ge ka atos ngangkung cerdas lah gitu. Nya ka baraya urang sararea. Urang jeung babaturan kudu saling bantu. Ayeuna dina aya kasusahan urang jeung babaturan sok urang ngobrol lah cek paribasana mah curhat jeung babaturan mah anggaplah urang teh di luaran di imah jeung dulur di luaran ge urang kudu jeung dulur Kang gitu. Jadi beneran inti nama benernya silih asah we benernya. Oh, silih asah, silih asuh. Secutan sampai jadi ulah ulah silih kunci. Eta mah ulah kade nya ya ka baraya urang anu nyaksikeun ieu teh nyaksikeun ieu urang live kitu ulah nepikeun ka kitu jeung babaturan jeung rekan-rekan. Sakumaha aya kasalahan urang kudu gede hampura. Tah eta nya silih. Jadi urang silih rangkul lah gitu. Silih rangkul. Silih hampura dina aya masalah, silih bereskeun nya teh musyawarah teh. Kudu eta Kang anu urang teh kudu bisa bermusyawarah lah. Urang teh kudu bisa dewasa kolotkeun. Taku ayeuna mah kitu da teh penting sih Kang aya manusia mah baturan kudu semuanya mah teu dan udah pentingkeun eta mah kumaha carana neangan rezeki ngabuka rezeki di jalan sehat gitu nya. Eta harus pisan Kang aslina eta nu dinyatakan. Upami menurut Kang Ginan nyalira kumaha tah perkawis Kalaman kabinya sih. Kalaman kami pribadi. Jadi kan kieu sih intina nama tina permasalahan arti sahabat mah simpel.
nanti ya pakai Arti sahabat mah simpel. Boga duit, katakan datang. Boga duit enggak gitu. Eta sih ningali kebabaturan model ayeuna gitu. Model ayeuna namanya. Tapi sebagian panginten Tapi gitu. sebagian. Oh, Ya ke penonton maaf kata ya sanes bade menyinggung, tapi 80% lah persahabatan gitu. Ya. Namun teh itu gara-gara nya lamun cek paribasa Sunda nama ya gara-gara bikang gitu. Padahal asal teh kitu nya abi pribadi haram hukumna kangge abi pribadinya haram hukumna kudu ngareta kudu CS babat teh haram hukumna kangge abi. Jadi Kudu Allah, ieu kasupna mah. piala bergilir. Jadi mau dinamain pes mah dikapkeun gitu. Aduh, ulah. Jadi sampai ka ulah lah gitu urut sagulung sagalang baheula ayeuna di Bogohan eta akibat pertama tina pes teh rata-rata teu boga duit. Nuhun. Anu kadua nya masalah kitu sih. Jadi lamun intina ayeuna urang boga duit, babaturan teu boga duit, kurang bantu heula nya. Bantu. Urang kudu saling bisa mengerti dina posisi gitu panginten. Ya beda-beda pangintennya pendapat Kang Ohang, pendapat Nah, panginten menurut abdi pribadi mah nya Kang Ahmad. Salah sama nama teh pada di seriuskeun ka Kang Ohang teh, tapi teh saat teh pangintennya dan ieu teh di bumi poek gitu ngake kacamata. Kacamata. Kalau urang rada geulis kita gitu. mohon biasa dari itu seger meong kan Nah, jadi ari menurut abdi pribadi gitu nya perkawis arti persahabatan gitu nya. ya Kang Ari abdi mah rada direnengkeun sareng aturan-aturan Islam lah insyaallah gitu. nah eta mah Jadi kudu aya urang silih pikanya nu tadi teh asal silih asuh teh nya. Anu kadua ayeuna urang disebut silih rawat teh bukan berarti enak ngarawat nepi ka di manian di beda lain. Silih rawat teh urang watawa sobi hage watawa sobi sob teh ya. Jadi lamun boga rekan atau babaturan urang, sohib urang ningali jalurna salah kurang bejaan ulah kadinya. Belingan. Silih elingan teh gitu kan ta eta ai menurut abdi mah paling utama di dinya. Tah lamun eta boga dasar di dinya insyaallah lah modal aya rezeki oge urang pasti bantu. Jadi ulah nepi ka ayeuna situ mah da koret. Tah mereka urang ulah. Jadi ulah dibayar ku goreng ka gorengan teh. Jadi bayar ku kalusan. Batur koret urang berehan. bener Kang Batur ngewa urang ku kasobaran. Gitu. Jadi sih intina mah kieu sih intina mah. Urang masing-masing kudu boga prinsip kieu gitu kan. Jadi kieu ya kan baik batur kitu ka urang, anu penting ulah urang kitu ka batur. tah gitu Dan engke ge mun aya pangabutuh mah ningali saha deui mau ningali batur atuh ningali nu deukeut teh salah kan. Saya hiji abi ka anu nonton ya kan nonton pada masihan wejangan wah sok diobrolkeun tentang privasi lah ka babaturan mah. Ningang maneh eueuh diomongkeun. Tah eta ieu namanya. Jadi intina mah ayeuna nya ulah disebut naon? ulah ya gorengan lah gitu Gorengan. Oh, ya kieu mah isu-isu gorengan mah. Nah, jadi ulah ngomongkeun ka gorengan batur. tah Intina mah eta. Ya suatu saat manehna oge boga ka gorengan pasti batur yang ngomongkeun. Jadi gibah teh nya. kosong aya haranet di hotel Kang mah Gorengan eta mah. Lainnya mah ka gorengan. Jadi rada gorengan itu jadi lapar ke Kang mah di kumaha ya Tapi mah aya lah kopi eta mah. cingir kopi reta Air kopi eta mah. aduh punten sahabat ya aduh lepat biasa di ditu mah Nah, ieu. oh iya Bisa saya ngecamplungnya eta kacamata dibuka teh. oh kenapa kacamata kala orangnya kacamata Rada tendenya. mohon ayeuna mah nih jelas punten Kang Ahmad Nah, eta nudan aya nu nga-WA. Aduh, kala emang WA ya. Biasa pun mojo. Nah, bisa penting bisa penting. Halo. Kulang Bebek. Mau nih nuju ya lah meeting yang rekan-rekan ya. Mohon apa aya nama malam Minggu, malam Senin dan malam Jumat kusuk atuh. Mohon. Oh nya. Majikan. Oh nya. Ya yang bawa ti payun, kade ulah nuhun teh aya. Mohon. Ya, dadah moal. Ya, pun bojo. Oh, pun bojo. Bisa sosit bener. Nya teu naon lah ayeuna itu di kabaran meureunana ajeuna regregen gitu di imah teh gitu. Ser meong Kang gitu. Nya, tapi ditulakan pantau. Tadi tanya kuliah itulah. Oh, main penting ditulakan. Kan? Hah? Tulak teh naon? Tulak teh mangrupa kai atau awi anu ditetek diletikan tapalkeun dina kusen. Lain Nalika anu sok dipuikeun anu sok dijieun balung nih. Hah? Balung nih baso. Tulang. Oh, eta tulang. Tulang taleng eta mah amang. Aduh, nah kemana karep teh eta pikeun bae urang teh nya. Lah ieu mah. Ieu mah sama. Ieu mah baraya, ieu mah di
malam Senenan. Aduh, apa tan abi mah lain lagu ya, HP-na mahal. Jadi Ya, itu mah da. dan abi mah upami Android gitunya. Iya, gitu tah. Kurang. Iya, eta mah Android teh alitnya. Iya mah alit, ieu mah zaman ayeuna zaman cieu lah. Iya mah iya mah HP kerjaman teh kotak di Labuan atuh Kang. Da can ayeuna mah. Ari zaman naon ya? Ieu mah abi tina Samsung kapungut teh masyarakat abi teh 12.700 ke 800. Bade naros deui abi mah. Kan lami teh tepang ya. Mohon ka amat aduh ieu teh. Kumaha ieu Sama teh? teh kana naon kasibukan teh di lemur teh Ayeuna teh. Kang nya abi teh ayeuna di lemur teh di Gunung Kidul di ditu. Mun ka hiji pan ayeuna mun ka kota biasa kan. Tapi 1000 tebingna ayeuna mah pan Bener, ayeuna teh. bener usaha tuh usaha naon ayeuna teh tah Jadi eta. aya penyakit teh naon teh kayaknya Corona. tah eta kolose Ai cek akang teh corona teh naon tah? Corona teh naon artina? ai abi mah teh terang kayaknya mak mau orang terus ya di orang Gunung Kidul. jadi gitu di pasisian mah corona. Aya Kang. Saya pakai masker. Aya yang make ya yang udah jauh di gitu. Daun jauh nggak bayaran penting kasaring oge. Ayeuna padamelan ieu kana naon urang teh. Oh abi ayeuna teh di bawah teh mohon tergaya itu. Lain di damal teh kana naon enak Kang Ohang teh ya di kampung teh itu di kampung Di Gunung Kidul Kidul. mohon. Mun abi teh Kang teh lagi alit-alit teh usahanya aya ternak abi teh aya mun ngabon teh di buruan itu di saung, mending saung. Abi teh kan aya teh ternak reungit kan. Oh, Ternak bae model ternak reungit eta kumaha eta? ternak reungit itu mah nya ayeuna teh urang teh ngababadeng ca obat lah. Pager urang teh kowi. Oh. Sisi teh. Kela aku tadi potong aja nya. Mun. Teh salah anak jalmi gitu ya teh. Nah, kumaha? Ari ieu kerah di Janak Kalemang gitu ke taman wisata. Ah, iya mah pokona aya mah di dieu heula Oh, we. iya. Ya lamun sakirana ku pemerintah bisa dicomot, tidak dibawa ke Ragunan atau Hmm. tidak dibawa ke tempat Berwisata. wisata, Hah? bebas lah. Hmm. Penting enak orang bereskeun lah ya pertanyaan ka Kang Ohang. Mohon. Nu tadi teh ternak reungit. Oh, Eta Kang. sisina di kubeng gitu nya ngarah naon eta tah? Ya, kaji nama terlalu lancar. Soalnya abi teh itu tilu abi teh ternak teh kan tilu rupi itu kaji Naon wae tah naon wae. kaji reungit abi teh kedua engkang Mohon. yang ketilu mah dia anaconda kan. Teh eta Oh. nu ieu anaconda. Kayak upami reungit eta nu di alana Mohon teh. kangen naon ka ituna atau napi di ala dagingna dan daging. Oh, dagingan beureunan. Oh, kan itu teh nya abi kitu ngical ka pusat abi teh karada ka kota kan itu ka Gunung Galuh. Mohon. Mun aya di ditu nama anu di kolot kan. Oh, di Di kolam. kolot. Mun anu di kolot aya nu di kerece. Eta reungit teh. Teruskeun wae ieu pembicaraan. Teruskan wae kagok edan. Teruskan wae. Lain kuring nya kumelenang ka alam dunia tapi Oh, ka iya. ayeuna timimiti balik gitu nya ingat kehidupan dalam dunia sakarek ayeuna gitu ngadengen nu ternak reungit engkang-engkang nanaon araheunana atau aya hasiatna eta teh. Ya ari mun tilarangnya tah syarat teh ya Kang. Kahiji urang teh lamun ternak kitu teh anu dina ieu panyakiteun bisa cager kan kudu teh. Kudu Kudu teh. kapur romeheun anu kitu. Oh, hasiatna teh Mun- disalapkeun atau napi kumaha? Kan teu kan eta mah digoreng we. Digoreng? Mun terus digoreng beuleum geus reana jeung katelna. Oh, ada keluarkeunana naon? Kalau keluarkeun mah cewek anu mereka tina bujur katel geus sakarari deui. Di wedakeun. Kena bungut. Karena domis kali wedakeun pan di bodas kita kan tinggal. Lamun cek bahasa mah Lain maskeran. bodas, Maskeran, cek bahasa ayeuna mah maskeran. Heeh. Mohon asiatna tina Kela ari anak Honda nya. Ieu merek nanya we ieu nya kana sok ternakna nya Kang Bar nya. Aya anak Honda bertelur atau nepi beranak. Tai maka anak-anak mah tina orang itu bertelur mah ngajuru we. Dan pernah jadi biasa. Aing salieur geus bertelur ngajuru kumaha ieu? Sarwana. Abi ge kamari aya hiji mun bikang enokeun gitu. Nyenak teh bidan bu neneng abi teh kali itu teh. Paraji 8 Ngulem teh. mun ulang teh sarang mun eta kan abi. Kahiji Kayak ari model dina ternak reungit nu tadi mun dupi parabna atau kudu make vitamin atau kumaha supaya si reungit eta ngalobaan gitu jadi sukses lah gitu. anu nyair aku saya mah gitu udah secara abi mah pribadi apa lagi mulai ningalian abi teh tina YouTube nih aya mah nya khusus tina YouTube. Gaduh HP Aya ge eta aya YouTubean. YouTuber, kulkas, radio, di robot Oh, TV aya komplit. komplit Kang. Oh, abi mah teu gaduh Siga. apa gitu. Mun ngalakukan duit bisanya ngalakukan duit. Oh iya biasa digesekkeun we. Teh ieu pernah Oh. abi masyarakat ieu teh kamari namanya keluar gitu ieu teh produk produk ayeuna ieu teh. Produk Iya, keluar teh. mun abi ti Cina maksudnya. Ih, di tan abi mah nu kieu teh Kuningan. diganjelkeun kana panto. Tulak, Lah, tulak talek. kurang talek. Iya. Memang kieu modelna. Padahal gitu kan produk Cina. Jadi pengkerna teh ayaan.
nya sok dayaan pan abi teh jadi kieu Kang masyarna abi teh kirang artos gitu. Oh, jadi dikurangan. Mohon kirang Dengan artos. tutup. Jadi nya dilarang tutup nama ku. Jadi kengengna kudu sakieu. mohon kayaknya sakieu gitu. Biasa teh. Nya Lah skip heula eta. Masalah usaha deui. mohon adanya perusahaan. Penghasilan kumaha tah? Penghasilan Jadi lamun ternak tina leungit akangnya upami cuaca enak terpanas kieu ya cuaca panas kieu. Renang-urangan kan hargana teh teh ya. Jadi reungit mah kudu lembab kudu usum hujan. Usum hujan we tuluy usum tiis. Sumuyang urangnya. Keur usum komo lamun keur usum hiji ya. Abi lamun keur ieu mah usum hiji teh abi mah nyangkep usum hiji kamari lumayan abi ngadamal peter itu teh jalan. Oh, akses. Akses abi jalan lawas ieu. Tah. Tangke masih kena pikiran ku abdi nya. Si abi teu tiasa obok. Tadi ngingu ternak reungit di kubeng di pagar ku awi. Tah gitu. Supaya teh kabur cek akang teh tadi teh. Ai Ai kita kaluhurna kumaha? Pan lu. Tahan. Ya kalau orang mah nyawa biasa we daun cawu ge tunggu-tunggu supaya teu kalalabur gitu. Daun cawu terus kan ya we. Ah, engke mah tah reungit ya masalah reungit. Keun bae masalah engkang-engkang jeung anak kondang abi tidak tertarik. Keheranan lah. Heeh. Ayeuna abi hoyong naroskeun teh masalah reungit telepon. Kat kereta. Heuda urang teh teu apa, Cek. Lamun apa mun kurang dibantu sareng Kang Ginan oge. Ya masalahna seperti kumaha teu pikarong ka kitu. Heueuh, aing ku sawakanya. Jadi ternak modalna nginjem beureun si Akang teh. Mami teh kemana keong? Astagfirullahaladzim. Aya cerita mah sabola deui, gini-gini dijual, kan tidak Dijual. banyak teh disimpan ku abi teh jero kutang, abi sampai sare. Ya, Kutang kan bawa. Abi mah bade naros kehidupan di Gunung Keludak kumaha eta meujeung aya bisnis kitunya keong engkang-engkang naon gitu celi doma dijual na kumaha di ditu kahirupan teh teh. Jadi tuh mah kahiji peternakan mah selalu murah Kang, saya cuacana sareng tanahna. Jadi tuh mah gampang penjualan tak tebih tahun lalu. Kami Oh. di hadapan penting di jalan tol menikah di kudu kalau buka pasaran deh Kang. Oh eta teh ngamodal teh Mohon abi teh siap. nginjem. Nya, wes tong nangis. Keun bae wayahna we keun lah ieu urang gempungan gitu nya. Urang rojong si Kang Ohang teh bisnisna ayeuna lamun aya masalah biaya nu mogok kolektornya. Salah sih, intina mah manehna ditutupan tadina. Lamun aya masalah mah dibantuan da tadi. Heeh, ngapeda permainan enjoy tadina si Kang Ohangna. Takang abi mah hayang nyusun itu nang bejakeun gitu tong sok main ieu wae gitu. Nyemain naon? Iya pakadagan nanti balap keong eta teh. Aduh. Kang teh aduh. Judi teh kumaha eta balap keong teh? Nya, Kang kamari gini duit 2.500 disimpan di dieu saku cangcut kami teh dibawa kan. Astagfirullah, dipake taruhan. Pakai taruhan Besok menang tara eta si Kang Ohang teh. orang menang balik we gini di tonganmu, orang teh di tonganmu. Tapi eta sok dibere ku eceu jatah penting. kita penting jarang itu jarang mau duit. Oh, jalan. Mun mawa duit mah osok. Mau duit masuk we dibere 5 menit. Oh. Heukeun bae ayeuna mah kieu we susul we atuh. Da bieu mati dieu si Kang Ohang teh. Kusabab aya nu nelpon cenah bade angkat heula. Tah gitu. Oh nya bari ditelepon bari disusul di we atuh da. Nah memang kadinya ta jalanna teh. Balik, Di Pi. payunan abdi ka kanan. Oh kan kasaha itu ke PRW gitu. Siga mah. Siga mah RW siga mah. Paling ge kababaturanna na anu tukang balad naon baheula sok nyaritakeun nu ngingu unur-unur. Oh, Syamja eta mah. Heeh, siap ja. Bisa anda ya di dieu. Nomor akangnya abi mun baca sarana. Mohon. Iya. Gak apa doakeun cing lancar masalah. Ya, wes. Aya mah abi teh. Hati-hati di jalanan karena ojek atan mapah ti ditu ti Gunung Kelut. Tapi kan meong dia. Nya sok atuh paingan. Sing ropo ini. Bagong.